acara Warta Semanja Sonten Waktos Genep Indonesia Barat. Warta nu bade dipidangkeun ayeuna nyaeta pembangunan Bandara Internasional Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Ti payun mangga laporan ti Dewi Sumantri nuntut aya di lokasi. Assalamualaikum pemirsa, ayeuna abdi nuju aya di proyek Bandara Internasional Kertajati anu letakna nyaeta di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Ayeuna abdi bade ngawawancara pagawe anu aya di dieu. Hapunten saha namina? Nami Abdi Kumbara Sabani, Abdi selaku pegawai di dia. Ieu hadena sabaraha taun deui Hadenanya kinten-kinten iya sekitar 8 tahunan deui lah. Tapi cina kemari keputusan Pak Bupati Majalengka iya bandara cina mung bade diangge jangke tahun 2018 kanggo umroh 2018. Ai kasulitanna naon we di dieu teh? Nah, jang kesulitan mah nya seueur atuh. Anu kahiji nyaeta masalah harga, anu kadua nya masalah rakyatna anu masih keneh henteu sahate ca sasarang negara. Terus anu katilu nya di dieu ge seueur anu narakalnya, seueur anu maling jeung sajabana kitu dah. Atur nuhun atas informasina. Balikeun deui ka Diki anu di studio. Mohon ka Dery untuk midangkeun laporana. Pusaka itu lebih kahatur wilujeng tepang deui dina warta nu bade dongkap. Wassalamualaikum